Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ngejak waktu malakal maut datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut. Tenang. Untuk nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa, dek belah mana sih nyebut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing, hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan, buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau ada karek mangi aing jelema kosgi cenah. Buat gagah teh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebe jaga Gusti Allah Gusti. Ulah buta. Sia teh atuh kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh mah. Tambah lain besi, tambah lain Cimande, tambah Musa kilat we. Ieu kula mal bisa nyabut nyawa kula. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas maneh laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditojok deui. Ulah sia, datangan deui, tanya. Kuari mah lain deuk cabut nyawa kitu nanya. Deuk hayang maot apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabara tahun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek dituturkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daek cak nyebut nyawa mah mung jakeun teh. Sanggup. Malakal maut teh sanggup. Bagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Oh haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya na kumarah-marahna. Peupeus Taurat nu aslina gagah jasa urang mah mawa batu eta bae kali hiji dong meni berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke serang ya Allah ya malakal maut datang nih. Assalamualaikum. Salam mana deui ayo kula maka dia kuari dek nanya ndek maut apa yang hirup? Hirup. Wah yang pae dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Bertahu. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae naon hirup ge cek jaga tuh engke pae ku ari pae mending ku ari je cek balakal mah ku kiamat sih. Jangan asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bedakan ke Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mending kuari mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka surga bae geus mung paeh ai engke bakal paeh bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung misalnya 1 juta tahun engke paeh keneh
atuh mani kuari naonan. Laporkeun ka Gusti Allah. Laporan deui malakal maut Gusti. Naon? Jayang kuari bae cenah. Hayang kuari bae mah tanya tuh. Hayu ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Wala kalot sieun ya Allah, teu jelema gagah-gagah teh. Pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Hayang kuari bae tuh geura masang. Deker kumaha geura masang deker nangkarak atau hantung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku jana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur haseup ka deuleu mah ku sarerea ka deuleu eueuh nu wani nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kangjeng Nabi Musa keundikeun ya ini Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban parah Kangjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jamaneh teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun coba terangkan innal qauma sa'nyana kaum Bani Israel teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng di ditu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 poe teh kitu bae tetapi na istana puli kaum teu nganggap ka kaula Harun ulah direnge sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abad milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tuh beda jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwahna Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah wauh jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wau jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara eta tunjuklah luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh
diundang kuno sugih giat, diundang kuno susah alasan muriang. Nuk mah aja Pak. Dibere amplop nang bodeh. Maca kutub robani ge sabelah poe. Diundang be kuno susah. Aduh, udah geus aya undangan deui cek cenah ka Cigaraksa. Nuk mah aja eta. Mal beres anu kos gara itu mah dakwah teu wauh ka Allah. Moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge. Jauh moal. Dituturkeun ku masyarakat moal. Boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun. Ku sabab naon? Can wauh jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah. Beda saeutik doang. Nya pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun. Keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wa kadu yaqtulunani hampir-hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum-kaum anu masih kene iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kanjeng Nabi Musa gode kepala mantap cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos ku ari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atuh kan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur geus puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir-hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu da kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh idinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing ngaliber endog ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura ih cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ke masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat
dulur penting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cek teh urang masih keneh nyaritakeun masalah hadonah, masalah pengurusan tentang manusia nun teu bisa istiqlal ngurusan dirina ku sabab budak keneh atawa ku sebab edan. Beres eta mah kuari rek nyaritakeun masalah hadonah patali jeung kabudakan, kakaulaan, karokikan. Mun urang nyaritakeun masalah Said jeung Amat jeung Abid ieu tinggal dongengna doang dina kitab. Geus eueuh pibuktieuna mah perabidan perbudakan eta di zaman perang baheula zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang ngalawan musuh, ngalawan kafir. Menang muslimin, maka alat-alat perangna kudana berikut jelemana diboyong dijadikeun gonimah. Taeta mun lalaki dijadikeun abid, mun awewe dijadikeun amat tawanan perang, mun teu ditebus ku para kafirin. Kitu keneh mun muslimin kaboyong ku kafirin, na ye ge sarua dijadikeun budak engke ku para kafirin ku para musyrikin mun teu ditebus. Dijadikeun budak, dijadikeun amat, statusna hina seperti hewan, bisa dijual bilikeun, bisa digade-gadekeun, bisa dibikeun, bisa diinjemkeun. Kumaha bae hewan, sapi, munding, kuda jeung sajaba. Eueuh teteh kuari mah geus dimerdeka-merdekakeun, di zaman Kangjeng ge dimerdekakeun, di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar bae ngamerdekakeun abid teh leuwih ti 1000. Berarti sugih lantaran kudu dibeuli heula. Masyaallah. Kasugihan teh pake ngamerdekakeun manusia. Urang mah guari tahun 45 merdeka tina serangan Belanda. Alhamdulillah dengan bendera merah putih nu dikibarkeun ku seorang pemuda anu luar biasa gagahna ialah Bung Karno Hatta. Karasa ku urang merdeka penjajah balik ka negrina masing-masing, Jepang geus ti heula, Inggris ti heula, pangpandeurina Walanda. Inditnya nakadit dieusilah negara urang ku urang, ku aki urang, ku bapa urang baheula mengisi kemerdekaan anu luar biasa, merdeka tina penjajah mantep, sehingga upeti-upeti geus teu dikirim deui ka Walanda, bisa dinikmati ku urang, sawah nu urang dinikmati ku urang, toko nu urang dinikmati ku urang. Baheula mah sawah nu urang, toko nu urang kudu bayar upeti, dikeruk dibawa ke Belanda. Tapi ku ari mah geus tenang, Indonesia geus merdeka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 18, 20 tahun nikmat. Ganti presiden kudeta, kemerdekaan dada pudar, mulai aya penekanan-penekanan,
balik deui ka asal. Merdeka ngan tinggal ngaranna doang, dikeruk ngan lain dibawa ka mamana, dibawa ka kantong masing-masing. Ku ari teh ngan ngaranna bae merdeka tapi teu laluasa urang. Terus di zaman Soeharto pohara jasa sugan teh di zaman kuari bah rada deres, orenganan leuwih luar biasa. Baheula mah korupsi teh ngan jelemana doang di luhur meja kuari jeung meja-mejana beak kabeh dikorupsi. Eueuh pupurieun. Ulah diharapkeun ka hareup bakal leuwih bagus sebab cek Kanjeng Nabi ma min zamanin illa ba'dahu syarrun minhu. Aya hiji zaman kecuali sabadana leuwih bobrok, harepan tinggal harepan. Urang sakedeung boga harepan rada deres di zaman Gus Dur. Indonesia punya harisma dipimpin ku Gus Dur. Bahkan di luar negeri hampir menyamakan dengan Bung Karno Gus Dur teh. Tapi masyarakatna teu bisa diajak tenang merdeka. Didesak ku Amerika supaya Gus Dur dilengserkeun. Amerika nu ngalengserkeun Gus Dur teh lain urangan-urangna teu sadar. Terus diganti ku hari nah ieu sabada ieu wallahu a'lam nu muncul teh tokoh-tokoh korupsi malulu. Nu bakal jadi presidenna komo sing hade nu make jas kuning mah teu mah. Sing hade ulah pati di deukeutan boro-boro nu di luhur di lembur urang ge sing hade tamang geus garongna ge bapa moyangna garong. Besi aya di lembur urang nu make jas kuning geus bae tah maseret. Teu beres teh mah kos kitu. Sayeuna tokoh nu bakal tampil jadi presiden sedengkeun sakedeung deui kula aya di dieu boga calon hiji peot. Dek saya calon presiden orang dipimpin kumana supaya merdeka karasa jasa merdeka. Lamun disagedengan orang berontak pasti kamari Aceh, kuari Freeport, sagedeng deui meureunanan berbagai daerah sebab ieu naon kitu ngaranna perbedaan sosial anu sangat jauh luar biasa. Di luhur make mobil nu geus teu kaudageun ku manusia hargana miliaran dihandap di sedotan deuk dagang bae ge kudu mayar, mun teu mayar teu bisa disingkirkeun. Boga sawah pajakna mahal, ai pajakna ratusan ribu, ai hasilna teu sabaraha, disedot terus ka luhur nyana nu ongkang-ongkang rakyat anu tinggal capekna doang. Mana merdeka? Terus deres keneh ku ari masa kieu mah tapi ka hareup mah wallahu a'lam. Ieu keur carita merdeka. Di Indonesia guari barang dipresentasekeun 75% pejabat ieu adalah teu beres. 75%. Sakali deui 75% pejabat teu beres. Mantak deuk kumaha ieu lalakonna. Dua pemimpin hiji deui kiai ternyata barang dipresentasekeun kiai nu aya di Indonesia 55% teu ecreug deui sari. Sakali deui kiai 55 dua pemimpin eta lamun teu ecreug rakyat mah korban bae. Ingis di Indonesia. Lamun ningali keterangan dina tafsir jeung hadis mulai goyang negara abad 14. 1400 geus dilewati ku urang. 1401 23
nyaritakeun Kangjeng Nabi mah bakal kejadian di mana jeung naon ngan nu jelas tahun 1400 abad 14 bakal terjadi. Dunia bakal geger, ternyata pas tahun 1400 terjadilah serangan Iran terhadap Arab. Teroris dek mindahkeun Baitullah ka Iran. Etalah nu heula selama 28 hari loba nu korban tentara Arab, bahkan jamaah haji ge aya hiji dua nu korban. Masjidil Haram dikuasai, ternyata orenganan kerjasama jeung Yahudi. Tidinya bakal terjadi deui ke peperangan-peperangan. Bakal terus di abad 14 mah perang timur jeung barat. Caritakeun dina berbagai tafsir di sawi aya, dina hadis Bukhari Muslim aya. Terus moal eureun ti abad 14 mah barat jeung timur bakal perang. Perang gede-gedean antara Irak geus terjadi. Penyerangan terakhir dia khusus ka Kufah. Engke geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Penyerangan terakhir Yahudi ka Kufah khusus. Kufah teh Irak keneh. Basrah jeung Kufah lantaran Kufah masih termasuk kuat sunnina. Disebut Islam ortodok, Islam ahli sunnah wal jamaah mun di urang mah ieu paksa pondok-pondok pesantren. Nu lainna geus lumer. Cukup dahsyat ke terakhir bakal penyerangan antara barat ka Kufah. Cuman memehna bakal kaserang heura Iran. Geus puguh negara-negara leutik geus, Libya geus, Armenia geus leuwih ti heula. Sudan geus, Ethiopia geus. Kemudian Libya geus. Nah kuari tinggal dua negara, hiji Iran, dua Yaman. Tadi dicaritakeun negara mamana namangan timur bakal diserang ku barat kitu bae geus. Kuari Iran geus mulai diagag-agag ku Amerika. Iran tetep henteu sieun saeutik-eutik acan moal aya sieun urang timur mah lantaran jihad fisabilillah. Motif kumaha bae nu kadengungkeun ka urang tetep kobar jihad di jero dadana luar biasa urang timur mah ulah dikira. Kuari sangkirang geus inting-intingan Irak, lamun perang deui siap deui. Kitulah urang timur. Arab geus dikaluhan sakumaha NU dikaluhan ku pemerintah. Persis geus tinggal oe. Di bawah gunung ngangon oe. Urang teh NU urang di Indonesia teh kos kitu, teu daya teu upaya. Depa sia, depa. Nyatuan sia ngarampus. Ieu Arab geus sarua, Saudi Arabia seperti itu. Yordan geus teu berdaya, Qatar geus teu berdaya. Tinggal hiji-hijina negara nu bakal jadi sasaran Yahudi di bawah bendera Amerika, Iran. Lamun Iran engke geus diserang bakalna lila ieu perang teh terus ngerembet ka Yaman. Beak geus kabeh mulai Timur Tengah beres kuari ka dieu Asia Tenggara. Nu paling diperhitungkeun Islam terbanyak di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Bener sih alhamdulillah nah tuh. Bangun leles gitu heran ning mah. Teh cara diberi kreditan teh. Dongeng hadis ngan teu dibacakeun hadis. Dongeng tafsir ngan teu dibacakeun tafsirna. Para mufassirin geus ngajelaskeun hadis teh model kos kitu. Beulah ke bakalna. Timur jeung barat Indonesia walaupun bertekuk lutut di hadapan Amerika tetap bakal kena sasaran sebab pemerintahanana anu bener-bener bertekuk lutut ke Amerika tapi bangsa nama anti Amerika. Terjadilah bakalnya seperti Misra.
ngamis di jero. Mesir teh pemerintahanana sujud ke Amerika, bangsa nama tetap henteu. Diajak-ajak heula ngan Indonesia. Diajak-ajak heula karakter bangsana diajak-ajak diserang ku Amerika. Lamun kuari atau kamari ieu diserang, eleh Amerika. Lantaran bangsa Indonesia teh bangsa terbesar keempat. Cina nomor kahiji. Luar biasa. Pangloba-lobana teh mah sieun Amerika ge kucai kiihna bae ge sieun. Ulah salah wara. Pakistan berserta India walah luar biasa lobana. Amerika termasuk Amerika Latin jeung Amerika seluruhna kaopat bangsa terbanyak adalah Indonesia. Sangat diperhitungkan. Mun dibom, diperangan, boga kekuatan anu luar biasa Indonesia. Memehna karakterna heula dibunuh, pesantren dimodernkeun supaya bertekuk lutut ke pemerintah. Belah dina ekonomi dikuasai heula. Riba geus teu dianggap haram. Bahkan kiyaina sorangan tuaniun nyebutkan kredit bunga bank haram. Geus bertekuk lutut. Masuk kuari ka birokrasi pemerintah 10 poin nu diasupkeun ku PKS. Hiji tolak tilu jadi hiji, nolak keur marah henteu jadi. Engke bakalna anak angkat menang warisan. Terus riba teu haram, kredit tidak haram. 10 poin geus ditata di negara. NU na teu meunang ngomong di talian di kaluhan. Nu baheula mah NU teh luar biasa. Setelah muktamar boga bahsul masail jadi toser ka MUI, dipatwakeun ku MUI, urang teh sesuai rujukanana Raudhah Tufah Nihayah. Moal mislek deui. Setelah Gus Dur tidak ada, nu berkarisma, kieulah kaayaan. Amerika kurang puas untuk membunuh karakter-karakter bangsa. Tarik kiai ke Amerika, 50 kiai kita masantren di Amerika. Aing mah getek ngadengeuna. Masantren ke Amerika getek aing mah ngadengeuna ge. Baralik ti ditu boga piagam, jadilah JIL, Jaringan Islam Liberal. Sudan mengkobarkan bahwa ada perbaikan di dalam agama dengan kata-kata modern dalam agama. Untung di zaman Gus Dur, berani Gus Dur, bahaya iya. Kiai Haji ini orang Sudan didatangkan ku Gus Dur. Modern tidak boleh dimasukkan ke dalam agama, manusianya yang modern. Setelah masuk ke PBB dihapus deui di zaman Gus Dur mah. 3 sosok manusia dipimpin ku orang Sudan. Alhamdulillah ku Gus Dur didatangan, dicoret deui. Setelah Gus Dur teu aya, keur carita ieu mah wallahu alam kahar. Pembunuhan karakter Islam di Indonesia, budaya kuari baheula make anting cuman di Jakarta, kuari di Kebon Awi. Di Kebon Awi dibunuh karakter bangsa Indonesia supaya ke barat-baratan. Baheula mabok di Jakarta, kuari mabok dihandapkeun tangkal waru. Geus bae kos karar itu dibunuh deui kuari karakter salaf. Nu tadina gairah ngariung, gairah nyolateun kuari teu gairah deui ngariung. Jadi ortodok kuari ngariung. Setelah aya pendidikan formal anu berbau-bau modern, nu ngaran ngariung hina perasaan, dibunuh karakter kasalapanan. Tinggal sabara persen deui. Ieu ge nu ngaji ka dieu nu bagoroga harutang malulu. Nu teu boga utang mah teu daegeun ngaji. Nah, teka rasa ke orang. Aya inta di Indonesia geus kumaha perkembanganna cek Amerika. Lamun geus teu kuat mulai diserang ku Amerika secara fisik. Kuari serangan teh kakarak melalui politik jeung ekonomi. Urang teu berdaya kuari. Quran dibaca,
Quran dimusabakohkeun tapi teu meunang dipake sama sekali. Komo urusan-urusan jihad mah teu meunang sama sekali. Tinggal tunggu tanggal mainna hungkul sarua bae sesuai jeung pergeseran abadna. Terus sampai abad sabaraha? Sampai abad 15. Cuman sebelum abad 15 ayat tanda-tanda anu dahsyat bakal kejadian bencana-bencana. Hiji di mana pemimpin geus dikuasai ku bangsa jahil-jahil. Ahlil batil ngelehkeun ahli hak, ahli hawa ngelehkeun ahli taat. Awewe siap jadi pemimpin di mana geus kos kararitu maka engke tele tanggal hiji Ramadan poe naon didinya bakal aya kejadian. Kula barang aya hiji jelema nu ngitung sesuai jeung hadis ada muringkak bulu sing hade di tahun 2012 rada sing hade mantak lobakeun lah hudang ti peuting ki IHSD. Geus aya sababaraha kiai ahli Allah anu ngimpi dibere impian ku Allah. Sedengkeun kiai eta unggal deuk kajadian ngimpi heula tilok misleuk. Deuk tsunami ngimpi bebe jaga kula pas. Deuk kajadian kitu banjir Jakarta ngimpi nyana pas. Deuk kajadian gempa bumi Jogja ngimpi pas. Kejadian gutung gunung meletus Yogyakarta pas deui bae. Ieu nyana geus ngimpi deui bae. Begitu dihitung melalui para kiai jeung impian-impian kiai rada akur. Nah ieu mangan sakadar sing harade, besi nuncan kawin geura kawin. Besi nu kolot atuh geura neuleuan kuburan. Maneh kejadian geus paeh ti heula ieu kolot mah. Sing ade giatkeun tingkatkeun ibadah urang lantaran ieu mah lain lalawara meme datang ka tahun 2015 kangjeng hanya kinayah hadisna ditafsiran ku khawas-khawas mengarah kejadian-kejadian pas na ieu timur tinggal Iran jeung Yaman doang lamun eta geus mulai kuari sedengkeun geus silih tangtang na ieu mah bakal tahun 1500 ayeuna kitu 14 kakal ke abad-abad Hijriah nanti Hijriah nisbah pokona mah abad 15 bakal kejadian launan-nangan yang ke-10 kuari ahli batil geus ngelehkeun ahli hak, ahli hawa geus ngelehkeun ahli taat. Teu layak jadi pamimpin ieu timbul jadi pamimpin eta kakarak abang-abang lame ken 10 nama geus jelas awali tahun 1500 Hijriah bakal aya kejadian 10 luar biasa. Kuari tahun 1432 sakedeung deui ka Muharram berarti ka tahun 1500 sabaraha tahun deui. Sabaraha tahun deui. Itu atuh sia. Kudu aing baheran. Ieu nu ngarorang
bagus bakal elek kudu memperjuangkan kan tetep bae moal eureun terus bae mah nu memperjuangkan bagus terus nu batil leuwih terus kan berarti benang merah geus memparare unggal negara bakal agama geus perang Jakuai di Amerika geus nyebutkeun perang salib ngan urang na bae nu sieun ka Amerika ulah lain perang agama namun minyak dunia padahal nyana geus nyebutkeun ini adalah perang suci dan perang salib nyana bae nyebutkeun perang salib pamarentah di urang ulah lain kunaon eta ku sieun-sieunna mantak urang hayang boga pemimpin anu mantep anu gagah cak nyana perang cak urang sia ti heula ndek aja ujung-ujung nama pasti perang dilawan leles teu bisa ujung-ujung nama pasti kitu kajen diomongkeun teu diomongkeun ge pasti kitu gimana geus tertindas cek urang Bandung mah cek urang Bandung atuh sireung ge aya ditincak-tincak teuing mah ngegel heula sireung ge ngegel heula kajen pae ge nu penting ngegel heula berarti perang teh artina mantap kira siapkeun deui bangsa Besi bangsa Cikaret bangsa Cikalong wah ditinggal kalong we ambalah tapi di Indonesia mah parah emang kumaha gitu lalakonna sieun urang barat ge ka urang Indonesia mah lantaran boga sejarah waktu keur perang tahun 45 jelema loba nu ngarapu lamun tembakan ngebul di deuleu pae ngebul Masyaallah sosok Kiai Asnawi Caringin Kiai Abdul Karim Kiai Nawawi Tanara eta teh bangsa jelema-jelema anu hareungeun ningali penjajah kitu kiai-kiaina kiai ahli Allah Kiai Ahmad Khatib di Banten kiai Allah tapi tetep baik geus waktu nama insya Allah mikir cerita kemerdekaan ieu mah nyaritakeun merdeka budak Zaid sebagai Said boga budak Khalid menang meuli di pasar gagah jasa Khalid sok digunakeun macul ngawaluku baheula mamun ku ari meureun ngojek nyupir ta'abid da kos kitu budak eta Zaid anu boga budak ngaran Khalid teu meunang diantepkeun bae sebab sagala rupana dikeruk ku Ki Zaid mun nyupiran hasil nyupirna bawa kabeh ku Ki Zaid kudu setor teu meunang setik-etik acan teu disetorkeun mun ngojek kudu dilaporkeun hasilna mun ngawaluku mun tani jeung sajabana ngan kawajiban Ki Zaid ka Ki Khalid alaihi kifayatur raqiqihi wajib ka Ki Zaid nyukupan abidna kaulana budakna nafaqatan wa kiswatan dahar nginumna jeung pakena daharna kudu dibere jam sabaraha dek langsung dibere sanguna apa duitna dek meuli di mana pakaianana nu layak jang pake mana anu layak jang kitu paranti ka masjid mana we Kiai cenah ieu mah Khalidna mah kuari jadi buta wa in kana a'ma sanajan Khalidna kuari berubah jadi buta teu bisa digawe dengan leluasa buta atau paling ge ngurut nu buta mah ngurut ge lamun aya bahan awal lamun eueuh bahan mah ngagilak deui tetep bae sanajan nyana buta wajib kudu dinapakahan jeung dikiswahan we cenah kuari mah Khalidna ge stroke
wa in kana zaminan sanajan lumpuh atawa stroke tetap kudu dibere dahar dibere nginum jeung kudu dipakean lah sia mah abid setruk ieu geus semua ku aing moal dibere dahar sakalian setruk sia teh modar doraka ieu manusia ieu teh manusia kudu diurus sedemikian rupa pan setruk mah dahar beuki nginum beuki tapi pan lempang ge teu bisa diuk bae moe maneh bae terapi lempang kudu digendeng ke balik deui kitu-kitu keneh kan kitu nu setruk mah tapi aya bobogana kadang udang mendag aya nu setruk pamajikanna reuneuh cek datanggana aing heran cenah pan salah kitu bisa udang tapi reuneuh ulah loba omong cek pamajikanna lain eta kumaha atuh tah mah rahasia pribadi biasa pamajikanna marene setruk tinggal setruk nya tan hayangeun nyaona setrukna nya pamajikanna anu jelas marenanan babarengan we wa mudabaron sanajan kaula mudabar abid mudabar teh abid anu diperdekakeun ku Gustina teh ditadbir teh artina make waktu mun aing paeh merdeka sia mudabar ngaranna mun aing paeh in mutu pa anta hurun aing mun paeh sia merdeka eta nu kitu ngaranna kaula mudabar ta eta sanajan abid mudabar nu bakalna teh merdeka mun nyana paeh tetep wajib dinapakahan baik dahar nginumna maupun pakena pan abid aya abid mudabar aya abid mukatab abid mukatab mah Halid ka dieu sia-sia yang merdeka atuh lain hayang-hayang deui aya geus bayar cicilan 1 juta bayar ka aing cuman dicicil sabulan 100.000 10 bulan berarti 1 juta ta eta teh bayar cicilan unggal bulan nyanana dibebaskeun dagang tani jeung sajabana pokona asa store sebulan 100.000 beres 1 juta 10 bulan berarti merdeka mukatab mah tamu kata mah henteu teu kudu dinapakan sebab dibere keleluasaan ieu mah mudabar mah mun aing paeh maneh merdeka mustauladatan jeung amat mustaulada aya amat mah awewe dipigawe ku sayyidna kemudian reuneuh ngajuru boga anak ngaranna amat mustaulada ta eta amat mustaulada tetep bae wajib diurus napakahna dahar nginum jeung pakena model kumaha ke ieu carana min golibi kuti roki kilbala tina kaprah-kaprahna kadaharan kekuatan abdi di eta nagara wa unmihim jeung lalauhna eta nagara Indonesia mundahar para kaula para abid para hadam sokos kumaha daharna mun sanguna naon mun lalauhna naon ta eta kudu diakurkeun jeung abid-abid anu sejen kitu kene bajuna teu meunang bajuna lah sia abid lantaran sia mah hina ieu budak sapira ge budak geus ku aing dipangbalikeun akur jeung nu paeh tah batacu aduh jaka bidai mah baranti bungkus mah tah geus jadi sia ge bakal paeh ulah hina-hina ting model geus kitu tetep bae kudu nu biasa nu bagus nu rapih nu layak dipake mun paranti ke masjid nu mana paranti digawe nu mana na ieu papakeanna tetep kudu diakeun jeung ahli balad walayaki satrul aurat teh cukup jang sakadar nutupan aurat hungkul sedengkeun naik kaayaan nama teu ngeunah dipake model aya anu lawan teh arateul atawa hareudang jasa terbuat dina plastik misalna atawa ieu mah padu asal kitu nutupan aurat bae teu layak dipake sebenarnya mah ulah kitu tetep teu cukup kudu biasa bae wa isan wa yunawilahu mimma yatana'amu bihi min ta'min wa unmin wa kismatin jeung disunahkeun deui kudu mere si Sayyidna si Malikna kae tabi tina kadaharan anu bisa sesenangan manehanana ulah anu kira-kira teu beukieun abid ba abid bae
tapi dina kadaharan kudu rada anu merenah saeutik laki ai saidna ngadaharan sate nah kadeu kusianya sia mah jeung tempe bae ambo nek jasa Pak nek jasa nyocol deui teh daging hayam nya kadeu kusia tiga abdi geus sia mah jeung tempe bae eta tuh menang kos kitu abid bae tetep bae kudu dibere mintu amin kadaharan nu bagus da geus aya sangu ada Cianjur ieu mah Cianjur liket ngeunah kan tuh seungit nih matkan di daharna geus sia mah tongsan bae tongsan mah biasa bayar jasa mun dicomot naragagan ka dieu tah masyaallah budak bari babanyawan ka tongsan banyak keluarga katongsan ya Allah tak tetep menang lalakon kos kitu tetep kudu mimaya tamaamu aminyana bisa ngarasakeun kadaanan ku beas Cianjur mah atuh pelita-pelita rada deres we pelita mah bisa dicomot tapi lamun geus tongsan masyaallah aju dasar mah tongsan kurang cair deui aja kos hajat baheula pan baheula mah kitu hajat teh lain nginahkeun kadu datang abah embungin dahar abah leutik cenah ieu tolong hajat si kitu dia undang monggo kita dahar ulah belum teu hajat ayo undangan kudu pan eta kos kitu di Lampung tebiet juga ieu saeutik masyaallah karim gitunya boh kadaharana boh lalauna boh pakaian kumaha lamun dipoeina dibere tongsan isukna dibere tongsan kamarina dibere tongsan deui ta eta teh lalau eta teh ta lalauna ge tempe di jeung kangkung ta eta teh kumaha apa jadi kodok teu geus luhur bi madiz zaman nu geus bae tinggal nu encan ka hareupna kudu diperbaiki insyaallah pengurusan manusia penuh atuh di negara orang merdeka puguh presidenna puguh menterina puguh gubernurna puguh bupatina puguh camatna puguh lurahna disebar aya RK RT RW na atuh kunaon jadi kos teh diurus tapi panjalan tukang endog geus ceurik rugi aing jeung gara-gara tawisna teh beres jalan daraganya ngorogaun ngabogakeun saya teh tawisna masyaallah masalah isme itu tuh hebat menang 10 meter gerdeg akan isme terpesial Masya Allah terus kacamatna terbuka pikiran padahal mabuk yudama desrot kabutu kalurahna terbuka deg-degan terus RT ngadewe isabehanna bagaimana cagar terjauh minyauna segera yang RT kita ada pemilihan atau pengingat itu diundang ya kita ngabalikan duit doang 20.000 seorang yang segera sakit doang cukup jangan neraka tadi sakit itu alhamdulillah alhamdulillah sakit itu doang Masya Allah ini negara orang kita sebesar kiri alhamdulillah tentrem adem ayat tinggal orang ngedoa mudah-mudahan ada perbaikan mereka harap tetap orang berharap pemimpin anu jujur adil murang diri saya rasakan kejujuran jeung keadilan anak mobil makin bararagus tapi jalan makin jarore orang Jepang manis kata mantap cina pemerintah ya orang paling mobil deh kan pasti terus rusak mobilnya wa yabi'ul qadi fiha wallahu a'lam.
Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyanyiin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kos oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing. Sia mah sok aju nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus bae kuari ge aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan. 4 keadilan. 5 nu talar heran aing. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat dan kelima ditendana di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngayapak ka mana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktieuna nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Jih, otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai kata nyana untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila,
anu dibawa ngapa ka mana bae teu nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap bisa nembus ka luhur sebab burung Garuda mah burung hayalan bisa entep di mana bae lain bae sekadar di Indonesia ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia trek dijadikan lambang negara andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim dalakeun lamun henteu digantung di dunia digantung di neraka jahanam daras presiden mah sugih di nyana gagah di nyana erat Arau nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia ajak debat ku NU cukup dengan Pancasila yang salah bukan undang-undangnya oknum-oknumnya kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliyun min auliyaillah ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharah lain lalagaan geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah cukup ku Pancasila ge kurang kumaha ketentreman ketenangan dek ibadah dek ngabangun dek kumaha bae ge ngeuleuh ka hareup urang pek bae lantaran butir-butir di jerona menang nyokot tina Al-Qur'anul Karim ketika salah oknumna tuh ieu burung Garuda aji heula burung Garuda moal waka dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap dijadikeun lambang negara di Indonesia bahwa Indonesia lain sembarangan di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda berarti lain sembarangan di Indonesia dua barangan lain sembarangan neuleuh ka Purwadaksi moal waka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas ka kuku-kukuna aya pembahasan pamatuk-pamatukna aya pembahasan ka jangjang-jangjangna aya pembahasan kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkub kieu bae nya nama tetapi perlu dibahas beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah mah tuh lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna hitung sisitna dihitung aya sabaraha ka itu berarti lain sembarangan yin lambang negara ngemantak dijadikan targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi lain sembarangan kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok wow moncongna geus seperti kieu bae tuh tinggal mencet doang tuh ka Cikupa geus aya tinggal mencet tet bus acur Cikupa Bojong tet bus Sepatan tet bus nun teu dimoncongan cuman Cilongok aman lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda butir-butir nama meureunanan geus eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya eta mah geus aya P4 ieu burung Garuda na dikerekeb sia bupati
dipacok sia gubernur, dileg-leg sia presiden. RT mah tambah ku dikoek ku yeuna doang ye. Kuku-kukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah, urang nyieun empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya. Utak ujeng-jeng saja bana. Indonesia Masya Allah. Nancep gendang dari segede kia doang cet, beti lu bulan ditarik ambalaya, oh buah gede kia. Wah Indonesia. Gespugun lu kurang dipelak timimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh karawak kidang kasepatan bangsa kucai, bangsa bayem dan lain sebagainya. Oh. Di tanah salos dipelakan, panen, jual, sebodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu antak ngaran lemurna ge, kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut teu kolot-kolot teu mah kadu ngora teu kolot-kolot temen. Indonesia geus puguh jara radius sagala rupana kuari mah kacangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual. Kujana diinum pake teh ngahijinya na jeung arwah-arwah. Indonesia kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh, geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dibu di Kararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak. Datang ke Iraha batu bangkong jadinya. Ya lemban teu nyaho atuh nurut bae. Ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ya nanya suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu henteu berpikir gawe. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-acak aya, nu deuk ngaberesan aya. Kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Kuari mah leumpang ka mana ka ngisi-ngisi geus aya di satelit kuari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya eueuh. Anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet. Ieulah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh di dinya. Nu keur kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit.
kurang tinggali bae dia GPS teh pencet tek Cikupa pencet pondok cet imah Haji Pandi oh aya nah guys bom di bom dur geus bisa geus babari jasa kuari mah ya Allah ya Rabbi jawaban canggih ingin melebihi kecepatan mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna mun urang neuleu sosok zohirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleu sosok zohirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zohirna teu pernah melihat sosok batin anu dideuleu keris jeung batuna doang deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik waktu gede waktu keur pemuda Janur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi di Jakarta di Tangerang Serang Pandeglang khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan saha babaturan Kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu tuh kan nok naik parahu teh ka mana Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya di Bandung patilasan Bung Karno aya Jawa Tengah Jawa Timur di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngawara keneh kok loba patilasanana percis kos urang pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing ambalaya anak aing kabeh aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya bayar ku si anak cak anakna tek modar gitu tah abah patilasanana urang kos kitu balu ieu dek jaritakeun sebuah negara urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catatan-catatanana lain sembarangan wali Allah nendeun lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila awas ya gubernur awas ya bupati awas ya raja hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh pancen luhur amat atuh sia ngajina bungan handap-handap teuing Garuda menjadi lalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Iyalah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun tetapi saat eta dipending pemendingan eta apa akan terjadi apakah moal hanya orang yang tahu sejarah nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta tanyakeun kanu jago tentang Indonesia akan terjadi apa tidak piagam Jakarta tunggu tanggal main nu kolot mah kaburu modal sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan dijadikeun amir terakhir khalifah Turki selesailah kekhalifahan
Nah ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtu sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik. Maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali. Ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu ge da intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawami untuk berijtihad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadharatan, sehingga silakan bae. Asal lu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? MUI. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantarannya na teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras ku lantarannya na anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Age bir bintang doang. Eueuh nu sajan-sajan. MUI
tanggung jawab di hadapan Allah bakal nemui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun mui kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada mui keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke mui bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti gitu. Nah kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta bae luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajaban urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang mun nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro jaga awak urang jaga ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang ketika aya musuh di dia bunuh ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika nu aya di Australia nu aya di Eropa geus puguh nu aya di Timur Tengah dideleuna hanya burung Garuda tapi jasad burung Garuda aya ruhan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah ka. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu sia gitu burung Garuda lebih tibatan pamatuk baregana leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen naon eta ayana ge dihareup lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung kahandap dek matuk mangsa ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial dan lain sebagainya sing hade mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae tetapi saha nu nyiptakeun hanya seorang manusia Indonesia tapi saha nu mere ilham hei lain lalagaan
nu mantak disabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya ada apa siga deh burung Garuda no. Ieu cerita bugot saha bugot teh besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat ketika maksiat teu wajib nuturkeun mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakan sebab bahasa umum mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam ka raja ka presiden bihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah tarkil inqiyat telurutnya na aturan imam wa man yakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mabisarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan dek negara di dalam negara bugot ngaranna kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara urang lain negara Islam ieu mah heur keur carita kabeh manut ka pamarentah dek salah dek bener dek salah dek bener pokokna nurut ka pamarentah gak besi kehilangan macam-macam kehilangan teh NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI G manut, kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjidnya nama nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna besi kotor teu salah jajanna mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggu nyana di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah terus Islam Hurut jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusanana Ustaz Guru teh urusan dunia kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak
kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah dek mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang dek ngadirikeun khalifah adapun disetujui disetujui kami menek nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupana nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos gitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia dek ngalanjutkeun kekhalifahan sahanu dek bakal dijadikan khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamu Muhammadiyah mah geus kitu geus pokona namanya geus kieu sumhundau dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tuh geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nu nentang alhamdulillah eueuh urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jan can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teh nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didenge henteu masalah kunaon haji diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bae fokus kitu ieu jeung kumaha sia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bae geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah aju di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS dek jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek teh atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah
nu didele adalah urusan-urusan pibeteung. Ieu keur kacau wari di dunia. Masyaallah. Kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah. Nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja. Teu perang teu naon ge paeh wae. Atuh kalem bae sih. Anu perang di Irak harirup kene. Tapi di sepatan mah paeh bae, di luhur kasur deui. Aja ku batu, atuh tenang bae. Cenah eta nu parah loba jasa di rumah sakit umum. Tah deui geuring atuh. Nu teu geuring ge paeh. Wah, atuh tenang bae sih paeh mah lain ku perang, lain ku susah, lain ku penyakit. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Perang masalah, nu penting jihad fisabilillah. Daripada orang paeh di luhur kasur haju teu para rugu, mendingan orang paeh keur nyekel senjata. Urang katembak, dah sorga kadeu. Masya Allah. Ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu. Asal niat nu bener badi mah masing-masing. Maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji. Ai kitu mah uga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh, tukang sate teh, jeung jahe teh. Tah mah lain deui tah urusanna teh mah kumanyana bae. Aing mah ngaji bae bebeneran cenah kalituna. Bener geus. Ngajina ge aing mah neangan tihang beuh ditu. Maksudna bae khusu cek cenah. Batur balik jana masih kieu bae khusu-khusuna. Deres di tihang masih kadeuleuk keneh ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Cek nya mah aing teu neuleuh meureun. Aduh. Hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan. Ieu mah urusanana urusan sebuah negara. Urang kan bangsana. Urang kan kaumna umatna kunya nyaho. Encan aya bugot-bugot di urang encan aya. Eta nu ditembakan zaman Amir Biki encan terorganisir perorangan lain tamah. Kejahatan penentang imam nugus terorganisir bener-bener dek ngalawannya anak eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro, dewan tanfid. Wah, berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata. Aya AD ART. Nah, ieu bugo. Masya Allah. Gila. Cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun. Pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pamimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara. Si eta jadi pemimpin teh. Nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara. Lain ngan sakadar dekajak ngacak jadi raja teh, tetapi jang umat. Urang lamun neuleuh di Jakarta tet aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa. Masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta. Kana hate ngeunaheun jasa. Pajak dikembalikan kepada rakyat.